Carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endah ayeuna atos nepi jadi bade nggak iya teh Jadi ayeuna lalaki jeung awewe dibagi tugas, lalaki masang tenda, awewe masak. Ninang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan urang mi cinta. Jadi di sekitar arorang teh aya ayunan, aya tatangkalan oge. Ayunan teh tiasa dianggo kumurang kali sareng anu dewasa. Di dieu teh seueur pengunjungna oge. Dia lagi di Google ayunan guys, dosen itu. Oh, sarang itu. Jadi ayeuna teh bade uih muhun bade ka luhur heula, bade ka rerencangan ngaetakeun ngabereskeun heula tenda-tenda. Kan abdi bade tuang deui. Ayeuna teh kita bade menuju perjalanan ke Curug. Jalannya teh nurun pisan, jadi kedah hati-hati awak-awak. Seueur pengunjung anu kadarieu. Ayeuna urang bade ngaberesan tenda sareng siap-siap bade uih. Nah, ayeuna empos reng sasadayana, ayeuna abdi sareng rencana abdi turun ka handap bade ka parkiran motor. Sekian di kelompok abdi hamputan bisi aya kelepatan. Assalamualaikum.